Aya botol anu dieusi ku cai herang, hargana kirang langkung 5.000. Aya oge botol anu dieusi ku cai madu, hargana jadi 150.000. Aya botol anu dieusi ku minyak sengit, hargana bisa jadi jutaan ta eta. Aya oge botol anu dieusi ku cai kolomeran, saeutik oge teu aya hargaan eta botol, bongan dilebetna cai kolomeran. Tah hadirin, botol teh ibarat awak jelema, eusina ibarat pikiran jeung hate jelema. Makin sae eusi hate hiji jalmi, makin luhur kualitas dirina. Jalmi anu ngagaduhan hate anu sae mah ibarat botol anu dieusi madu atawa botol anu dieusi parfum, bakal manfaat keur balarea, seungit keur balarea. Ucap lampah tekadna dipikaresep ku balarea, kamulyaanana bakal naik, kualitas dirina aya di luhur.